pagawean gitu ya. Jelema tuh sugan mah aya pagawean gitulah gawe. Ya pagawean teu. Aya pagawean mah Jang. Ngan kieu ngajagaan kebon. Geus teu naon yang penting mah urang gawe be. Tapi gawena kotor Jang. Mulungan tai kebo, tai sapi jeung tai embe. Ieu jeung pupuk teu naon ya. Non mang pagawean lain deh gitu selain mulungan tai. Saet anu cacaan di dieu. Kayak. Naon Kang di dinya? Anak mah meureun. Urang kena ya pagawean karena mamang ieu yo. Bener bae, Kang. Ngelamar gawe ka urang nu boga pagawean mah. Mana ngelamar kana saha eta? Eta mah heula eta ai. Waduh, gawe mah ka urang. Ngelor pagawean karena cuma stres di sialan. Anjay.